jengkol lebet, kangkung lebet, babaturan urang mah warga urang mah daging sapi telebet. Teu meunang dahar daging sapi. Daging domba teu meunang. Daging ayam teu kene. Endogna sarua datina ayam. Beasna sanguna teu kene aya gula. Kunaon cenah abdi tahu we dikulu. Tempe dibeuleuh. Yang naon? Rezekina mah seueur, tapi teu sehat. Sok, kantos teu damang? Kantos. Ibu paminuju teu damang, ngalangkung ka baleena dinya seueur tukang dagang. Nafsu teu? Hayang ningalina oge. Bau ningalina ge daerah teh. Tah yang nganuang eta teh, non da teu sehat. Kumar ge sehat, kopi hideung karaos. Si teh karaos nikmatna. Roti alhamdulillah. Batur mah bujeng-bujeng tiasa tuang nu kieu. Urang mah kabayang Gusti. Balik pengajian dibagi Senin. Eta matak ibu teh alhamdulillah Senin. Betul kabayang. Non alhamdulillah aya pituangeun. Aya karaoseun, mun mah mah kurang ngagaduhan badan sehat. Coba lamun teu sehat. Nah, ieu mah. Jabangin nu kieu, jabangin teu as. Ibu teu as teh. Nin lamun teu as eta mun aya misalnya teu as dia aya kacang. Mun aya kacang gitu. Kan ini wae mun teu as. Ieu mah sanes eta sanes kacang cenah kurung. Sarua cenah kurung as. Kadang kan dikenyot cenah kurung mah. Ibu tah eta kasehatan teh darajatul a'la. Derajat anu luhur. Anu kedah kurang disukuran kasehatan teh. Jalmi dipasan kasehatan rezeki anu luhur disebut a'la darajat ala afiyah. Salian ti kasehatan teh aya sehat aya afiyah. Tanu laping utamina mah afiyahna. Naon afiyah teh? Sehat batin. Tenang hati. Itu afiyah teh. Moal biasa urang sehat, seueur jalmi nu sehat badanna, tapi afiyahna teu baik. Jigana mah sehat badanna mah, tapi ngalamun wae. Bengong wae badanna mah sehat, tapi naon batinna teu sehat. Naon sababna? Teu dipasan rezeki ku Gusti Allah. Rezeki naon? Rezeki afiyah. Salam eta jami teu nampi teu daek syukuran kana nikmat pamasean ti Gusti Allah. Nu ngakibatkeun hate urang kenging panyakit teh kumagi urang teu syukur kana nikmat pamasean ti Gusti Allah. Kumagi urang teu sabar kana musibat anu dipasihan ku Allah. Kumagi urang teu nampi kana qada pamasean ti Gusti Allah. Bener. Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i falyakruz min tahtis samai. Sajami nu syukuran kana nikmat kami jeung jami teu sabar kana musibah ti kami jeung jami anu teu napi qada ti kami falyatlub robban siwa'i teangan ku anjeun pangeran salan ti kami falyakhruj minta di samai terus anjeun kaluar di langit kami sok teh kaluar ka mana. Lamun urang teu apa teu daek syukuran hade urang gaduh nikmat teh syukuri. Lamun urang teu daek syukuran kaluar ka Allah teh di langit kami. Nikmat Allah anu alit teh uskuril qalil hatta yasiyakal kasir. Syukuran nikmat pembahasan ti Gusti Allah teh ngarah ka tingali bar, ngarah ka tali ageng. Syukuran teh make kaca pembesar. Naon kaca pembesar? Alhamdulillah. Tukang servis jam tangan
pan servis jam tangan sok aya kacamatana. Servis jam tangan kacamata pembesar kumargi mesin jam tangan mah alit. Dina jiwakos datang tukang sayur ngalangku. Cek tukang sayur teh cek tukang jam tangan mah hari eta sabaraha jeruk. Kumaha cek tukang sayur da abdi mah teu dagang jeruk. Eta tongkol sabaraha teu dagang tongkol. Pas dibuka kaca pembesaran ternyata lain jeruk tapi non lencah. Pas ningali ka gigirna lain tongkol teri gitu. Nah sababna kaca pembesarna urang ge nikmat teh alit tapi lamun nganggo kaca pembesar janten agung. Nah kaca pembesarna alhamdulillah. Syukuran kenging musibah ti Allah teh kada sabar. Ibu teh kenging karungsing teu gaduh artos raos teu gaduh artos henteu. Teu damang raos henteu. Musibah teh pasti dugi walana buluan minakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Urang teh bakal ibu sanes moal. Bakal kenging musibah bakal sur Kanjeng Rasul lamun jalmi 40 dinten teu dipasihan cocoki ti Allah maka lain termasuk jelema ade. Lamun jalmi teu pantos dina 40 dinten 40 tahun 40 dinten teu kantos dicoba ku Gusti Allah teu pernah mareumeuh acan teu pernah bingung acan teu pernah teu damang acan hirupna teh sungka bunga we eta lain sami saya. Hari urang kumaha ini kene geus mikiran duit isuk can boga duit yang budak kita coba ada teh